Malam minggu lanjut. Malam Jumaah ya Oh, mah. malam Jumaah ya tadu geuningan paingan karuhun atuh keur deukeut ari kitu carana mah lanjut sok lah. Pun teu aya Siap. karuhun ye. Mah Badana rosbahnya, yuk pertanyaan pribadi saleres nama. Abi kan sebagai warga Jawa Barat, terang-terang Sukapura teh tos rada ageng. ya, Teras upami dina obrol-obrol gitunya sareng rerencangan. Teras ningalina catatan sejarah. Sigana ka Sukapuraan teh telebet. Maksudna teh jarang dibahas. ya, Padahal upami ningali dina catatan sejarah Sukapura teh da geuning aya ya. Terus gitu. gitu. Tah eta teh naon maksudna teh menurut Abah kumaha tah Abah? Patokan kahiji Abah masa kumaha geus pernah ngajelaskeun nyepeng heula urang catatan anu aya dina Bisluit Mataram. Zaman ayeuna nyebutna Piagam Mataram. Di Mataram ieu Sukapura teh jadi hiji kabupaten bagian Mataram. Hon. Ngan dina jero catatan eta teh ngajelaskeun deui Mataram mere kamerdekaan. Hon. Jadi aya dua posisi. Kusabab diangkat ku Mataram, bagian Mataram, keur Mataram Sukapura teh hiji kabupaten. Hon. Lamun aya kecap dimerdekakeun berarti Sukapura teh nagara anu merdeka. Hon. Lamun nagara anu merdeka berarti Sukapura teh hiji Jaan. karajaan. Jadi hiji kabupatian di handapeun Mataram, hiji karajaan kumargi dimerdekakeun ngan kadang-kadang orang luput ahli kasajarahan luput anu ditangalina teh Mataram ku perjanjian Giyanti anu kajadian dibagi jadi Ngajogjakarta Hadiningrat sareng Surakarta Mangkualaman Mangkunegaraan gitu nya lepat Mangkunegaraan Sukapura henteu kasebutkeun. tah gitu. Padahal Sukapura teh bagian karajaan ti Mataram, malah dimerdekakeun. Jadi Sukapura teh leres-leres bagian Mataram anu dimerdekakeun. Ngahiji ka Mataram ngan merdeka. Oh gitu. Saatos perjanjian Giyanti anu Mataram dibagi jadi dua, Sukapura ieu otomatis ngadeg merdeka sajati. Hon. Lagi Mataram tos teu